dua-dua. Fa gitu kan. Nah, jadi sangkan hayang jadi kita dibacana pakai ieu lagu karena rangkaian. Iya. Ngarangkeun ieu teh pikeun ngaroba ya digagal kieu. Di video ya, Bang. Oh, di video. Tinggal ikut. Angkat ya. Kenal pot. Misalkan tinggal ikan. dengan aksara Sunda. Kang belajar aksara pernah? Pernah. Naon apa? Ngaran. Awal hurufna kumaha gitu. Hafalnya? Nah, aksara Sunda hurufna ngalageuna. Jadi ngalageuna teh 2 kali. Model K, H, Fa gitu dibacana. Ya. Sangkan urang hayang nulis K. Model contoh K. Ya, ini kan dibacana K. Hayang ditulis Ki. Kumaha? Dia kan. Tahu dia karena kamera. Nah, gitu. Tapi asup TV ya, asup TV. Sok tulis nih, sa. Sip. Pinter. Aksara Sunda. Yes, itu. Sok. Aksara Sunda. Bareng aksara Sunda. Aksara Sunda. Yes. Nah, Ya di mana? SD mana? Tidak muncul. SD Munjul sabaraha? 1. Oh, siap. Diajarna kelas sabaraha? Kelas 5. Kelas 5. Iya kelas sabaraha? 5 sadayana. Oh, siap. Kantor diajar begitu. Kantor.
Dorotku ya pada gitu. Kita biasa orang Sunda mah. Luis, cara Sunda mangga. Itu sekolah mana ya? Ini mah dari pesantren. Oh, pesantren mana? Cilaku. Oh, Cilaku. Ya. Ciharasas. Bukan. Cilaku kaum belakang kaum. Pesantren Majolat. Sholat. Iya. Majelis Majelis Sholawat. Aksara Sunda. Nggak ada. Iya, iya. Kok di atas? Aksara Sunda. Kalau aksara Sunda. Ah, masya. Masuk. Namanya saha? Amelia. Amelia, jantan kau? Heula. Sok. Ada Agung. Ayeuna mak, pilihan mak. Ini. Mak. Mana? Sok. Anak yang hilang. Orang Sunda terpisah dari Sunda. Tuhan. Orang Sunda terbiasa. Sunda terbiasa nyerat bahasa Sunda. Tuhan. Sing tariknya. 1, 2, 3. Orang Sunda